wis gede ya. Ya, kayaknya nama. Kamu guna tahu gitu. Wah, ini Usaha. kan ayeuna keur akadnya. Terus kumaha? Itu kerunnya kita nang itu. Ajakan heula ka mana we heula. Mutan atuh nu. Ajakan ini mah. Anu kan dijakkeun heula tuh. Rahayu ngamat jalan ngararabi awalnya nyata purasa meski tasih lahir batin di patriku akad nikah. Saha nu kawinannya? Ulur beja-beja. Aya nu kawin teh. Dadang euy. Pangling euy. Aduh, kelabansan berat euy. Ya, balik. Kumaha? Alhamdulillah. Aduh, kumaha di kota ya? Kieu ayeuna teh. Naon? Alhamdulillah hari sama lancar. Alhamdulillah, itu syukur aya kitu mah. Ayeuna kan ek lebaran. Jadi urang teh mulang heula munggahan lah intina mah. Aya oleh di karuh Idul Fitri itu jam baraha ya? Jadi itu teh jam 12-an da hayang eta ning. Hayang ka dieu isuk-isuk. Oh, kitu mah tuh. Jadi itu jam 12. Tapi kumaha lancar di jalan? Alhamdulillah lancar. Jadi itu sorangan atau sebuah orang? Sorangan orang mah. Dina eta we dina bus angkutan umum. Kala tadi orang teh keur berjalan asa ngadenge anu hajat, sahanya anu hajat di lembur. Bukan apa namanya? Batur juga mah. Terus aya mana we? Capek karunya mana? Capek kan nyara. Saya nama tong apa eta tong di heula. Ni isula tuh karunya. Coba orang teh ngadenge anu hajat teh asa teh nganakan hate. Kenapa? Suka ku bu. Biasa mah lamun anu hajat ngadenge anu hajat teh sok eta lah beda rasana. Tapi mah sering ngarin kana hate sih. Nah, makin perasaan mungkin capek meureun maneh. Perjalanan jauh. Eta clear nu mobil. Tenang we heula lah ayeuna mah. Coba ieu. Aduh. Oh no. Aduh. Bener pisan dak. Mana nyindiran abisan? Tahu. Aduh tuh. Bisa nyindiran mah. Anjing we ulang wae. Udah lah. Kami tenang. tenang Tenang we. Batur eta mah. Sok we udah sok. Orang capek kan. Sok le, mana biasa sok mimitian? Sok. Tuh. Anjir. Dia udud. Pulang baliknya aduh. Pulang rasana ge nikmat. Di nyambungan tim mana nih? Aisyah mana? Oh, mana? Ini kade di jalan kade. Kira nyerang ngapon hara. Bisa ke kabogoh orang. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Saya berak. Sok nempan awe orang tarak di lembut. Oh, Sayanya. Aya. Tapi yuk Sapunya biasa. di telepon teraktif ya. Oh, sok aya. Kayaknya harapan imahna bisa no. Aya biasa nama lewat. Tapi telepon teraktif.
Mana kan? Tengah pembeli. Pembeli. Nang kartuna hangus. Aya, awal maneh teh. Tadi mah ngomongna kartuna geus hangus. Nah, eta Geus diganti. kala ai tadi barudak nyambungan ti mana ngomong nama nyambungan ti Aisyah kan. Luka tah. Usah batur meureun eta mah, lain kabogoh maneh. Da jika hati asa teu ngeunah kieu sih. Bisa tuh dang, ulang-ulang wae. Hayu geus diimbah we ke ngobrolna lah. Andi ya Relax. Era di mah jalan lah. Di mah jalan. Ya, dang, udah bawa tah. Mau eta, maneh deh. poin. Berat ih. Geus ngabuah di Dang lah. Sabeda pirsa kieu sih. Moal. Bule tuh tinggalan tuh bule. Asik. Yuk, ya.
Kerja undangan. Isin. Hah? Kerja undangan tuh. Undangan ke saha? Hah? Itu. Undangan ke saha? Itu. Benar ya? Hah? Ayah tadi macam ayah ke sawah. Ini ke sawah tadi mah juga. Nah, ke sawah ya. Ya, tadi pas mau apa itu? telebuk. Mau telebuk oge nya. Ke sawah ke undangan. Sawah. Saya dong enak mah sabarnya. Sing sabar heula ya. Ayeuna mah. Iya sing sabar kieu iya aya naon ya? Nya ayeuna teh nuker kawin teh. Kebawa di dinya. Innalillahi wa astagfirullahaladzim. Maneh Aisyah ning regana ka urang Ikhlaskeun. Kadoa ka Allah. Nya Sugan menangan leuwih tanya. tega maneh. Geus. Ai maneh astagfirullah. Aisyah naon maneh? Ini nyeri urang. Tega maneh. Dending maneh. Oh, kata kituna. Tadi nama kurang balik teh manggih ka bunga setahun teu panggih cek jeung ka wewe. Sabar lah. Kege aya gantina nu leuwih alus. Heuh tadi nama yang jodohna meureun kana tahun teu panggih jeung awewe. Mandang. Terus aya jauh ngarantau heuh. Enes Aisyana dan kawin di Batam. Tega mana Aisyah? Sedang Agak mana itu kena orang bilang pemboga. Laki itu misalnya nama dia pelawe. kita kunang. Nyordoh aing mah bisa. Kagelawanku. Dia ada Awe gobor. kan. Sabar atuh sabar. Emang gitu teh. Kawa teh. Terus sangat pikiran wae. Belum menyambungan. Udah. Kepikiran ku urang mah teh. Sok aya mah barayangkeun kumarane. Namun awewe maneh kawin jeung batur. Coba anu bayangkeun lamun maneh aya dina kaayaan urang geus. Nyeri teh kumaha maneh. Eta nu dina sakurang teh aya teh nyeri hate. Yang enak sabar lah. Enak mah tong. Awewe tinggalkeun kawin. Jeniskeun pikiran, enak tong jalan-jalan we. Jalan-jalan. Coba lah atuh geus. Disireureun mah nya cong ajak kuliah we di jalan teh atuh panggil. Menang nu leuwih. Balik heula ayeuna mah. Bawa istirahat heula. Oke burit tuang jalan-jalan gitu kan. Sugan we aya nu leuwih nya. Gitu nya. Enak mah. Geus ayeuna mah tenangkeun heula pikiran. Iya ayeuna mah cong. Sampai si dadang. Sampai si dadang. Cong ajak Arlin mah. Tewek. Assalamualaikum. Dadang. Salam. Ana, Ayo cong ka mah ya. geus kedang referensi. Pikiran cenah yang geus pikiran. Jajanan. Sugan we apa mana? Biar menang wewe. Ada bahan leuwih-leuwih. Loba. Tong mikiran we nu Nah, baheula-baheula. bisi we kelas Aisyah. Mual gitu mual. Mahaya we kitu. Geraku. Kenang nih saya hubungannya seberapa tahun? 5 tahun. Balik nu tadi nama balik nu ayeuna teh. Lain eta hubungan 5 tahun. Heeh. Asa kumaha kredit wae. Tadi nama balik nu ayeuna teh diajak kawin lah. Aisyah. Tapi kalah kawin jeung batur. Nya suh aya wae. Si
ngarasakeun ya. Bagus buat dia Oh, kenal lah. ngarasakeun. Bagus buat dibahas wae. Clear lah. Geuskeun pikiran. Nama tadi itu mau sendal udah. Euy. Baik. Pak. Udah, alhamdulillah. Teteh ka. Duh, kak itu apa nyating ka mana? Isun. Cai mah. Tang wartaskeun ya ka teteh. Mohon kan enggak dibataskan. Abdi badamang ya sareng barudak. Mohon. Yuk, Pak, kanten, Pak. Mangga. Ayo. Abrihkeun. Yuk. Tadi barudak nyambungan ti mana? Ti Isah ngomong naon? Halus. Osok lah. Aya di lemur. Apa ya hiji Geus ya. Beri cai. Geus mana awas urang ek ieu.